Kang samyang ngalakas satengahing marga ngalakas satengahing marga iya satengahing marga satengahing marga iya kang katrim muka Raja negara Girika dasar parantos siapun sedanten uladia balatam tama. Anu sikap tamsir gada binitan rasa panah limpung. Sadayana diwangun ku manusia wangsa sagara. Nyaeta wangsa sagara tina jenis naga itu kaayaanana. Rahangan dika wayahna ulah alang kumapalang dina waktu ayeuna sae mangga geura siapkeun caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket sabab anu didatangan lain nagara samania nyata nagara Amarta lamun teu salah di wewengkon Madukara dalam teh salah mah eta Pergiwati teh nyaeta cicingna di Madukara di bapakna nyata Arjuna penengahing Pandawa leres kaituna urang nyamuni ulah katingali ku bangsa manusia sae mangga siapkeun para pasukan mangga keke sakedap Gusti naon itu teh salah deuleuhan Nabi teh naon tingali aya jelema tingali aya jelemanya duh bener yo jelema rentang-rentang cik aya nyaho malum ieu gangga trimuka socana seukeut kayaanana ditilik-tilik beuki sidik sing horeng anu nuju lempang duaan teh teu aya sanes Raden Pancawala sareng garwana Pergiwati ai Gusti naon Gusti monyet naik di bereta raje aya jalan komo mentas mobok mangi kurowong teu salah ai naon itu Gusti pucuk dicinta ulam pun tiba iya meureunna disebut milik gede teh ai keur hoki nepi ka kieu kiting aing milik naon teu kapalang aing menang jackpot eta gengeng JP Gusti bener jackpot naon tingali lamun maneh teh apal eta anu keur lempang teh nya eta Pergiwati bener nu dipikah yang ku kaula waduh Gusti kulis kawati-wati enak kapina-pina toba ai milik teu pahiri-hiri bagja teu pala-ala nyampurkeun sorangan ka dieu wayahna tingker ieu lemur tingker ieu wewengkon tingker sae mangga tingker sae mangga ayo sae Allah Gusti labu balik di mana ya Pergiwati jeung salakina mun teu salah ieu nya eta salakina teh Pancawala dekat tingali jeung salakina masih ditungtun dalamun lain muhrim beuneunan teu kitu mau apa jabak-jabak silih kaleng tong balik di mana ya kabeneran ku aing diculik eta Dewi Pergiwati ari Raden Pancawala sareng Dewi Pergiwati teu neme mulih nyaeta tipe-tipokan parewana diuyutna ku anjeun nyaeta begawan abiasa
saparantosna munyungan dan menikah atuh ye Dewi Pergiwati di sana ka ingkang wuyut mulih ti parewana maksad bade rekreasi bade kalautan itu jaring carita datang nirata ngademan datang nirata ngademan mangkulengan rana Kang gelis Nyai Bojo Akang hatur nuhun Kang kaula parantos di sana ka eyang abiasa uyut abiasa menirawas eta wawadina menir tiis ka kaula karaosna Kang tempatna karaoseun kemang-kemang warna-warni dipapaes para pantes menirawas ka keyeuna alah menirawas pisan urang leuwih raos Nyai da upami telepat teh ieu teh caket lautan sakedap deui urang teh kana basisir urang sakalian piknik we Nyai saya kaula nuhun bulan madu ta eta bulan madu ya mun kabita isi mah di resep ai ka basisir teh resepnya okumang Nyai resep kana kumang resep kana kumang di si mabdi mah sareng kuya ai Nyai resep kana kuya resep naon eta huluna sok kelok-kelokan ai Nyai mah kana hulu teh bener resep ulah kigituan di dieu mah teh aya oyo banyak urang teh anak raja make jeung ka oyo timalan kaula nuna ya mah urang teh memesraan di dieu bermesraan da painun batur mah urang teh isin da kaula teh 400 muhrim salira teh naon panginten bari jaros-jaros teh naon da kaula teh resep ka nyalira teh kitu we Nyai wehwerna mun nyebat wehwer sanes wehwer kaula mah kitu sanes wehwer tapi capetang agresif ta eta Nyai ari Nyai teh leres ieu teh kakang teh bogoh pisan nah baki jeung naroskeun eta kaula teh bogoh dalem nah teh katampi ku salira salami ieu pengorbanan kaula dugi ka mana kaula ngorbankeun naon teh demi salira nah mendasa teh dianggap ni kitu Nyai Akang mah heureuy teh kengeng heureuy kitu heureuy mah nu lain ulah kana urusan kitu sensitif ya bener sensitif nu kitu mah sensitif kana perasaan eta teh ngarupa kana perasaan Nyai hayang dirayu teh aya di wanoja anu dipika cinta ku Akang teh nintang ti salira gombal lain ngagombal Nyai Akang teh bener nu mawinya disangking jadi bojo Akang oge dunya akhirat Nyai tobat teh nuhun Kang nuhun cik Nyai upami urang rumah tanggaan ke kapayu Nyai palai kagungan putra sabriji cing saseur-seurna cing seur nu mawi salira kada sering melakan ka kaula oge kaula teh hoyong boga seueur boga budak lamun tiasa mah 20 hiji nya teu naon Nyai laras 22 upami tiasa mah lalaki wungkul urang sakantenan urang nyin 2 klub sepak bola ieu mah pamajikan teh salianti ge teh loba heureuy nah da kaula ge resep ka jalmi anu resep heureuy da kaula mah resep heureuy luar biasa engkang kaula nu bagja Nyai bener barang nujuain impal wesana ieu ganggat Trimuka utawi raja ti negara ganggat
nyata Prabu Gangga Trimuka Sumar-sumar kemanikan prapta cia-cia nyata maksud terang-terangan badai ngiwati Dewi Pergiwati. Hei kisila obat saha ulah kaget ti kaula saha nyai duka teuing saha moal penginten mantan salira amit-amit da kaula mah teu can kaguan ka bogoh ti baheula oge kaula mah hiji-hijina cinta pertama cinta sejati teh ka salira cinta pertama dan terakhir moal aya pamaget dalam dunia nu nyaingan salira kakasepan anak kagantenganana gitu manya ka dieu ulah kaget ti kaula melemengker nyai sae datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh manggulengan rana Tobaten kang tingali aya toke sagede kieu sanes toke nyai ieu mah manya toke sagede kieu nya teh kaula kaget tinggal toke ageng-ageng teuing hapun teu nya kaula ngagarewakeun tobat teuing ning ieu anu ngomong teh tadi nu ieu nya tenang nya ulah gerewek wae atuh nyai nya teh ting tenang leuwas tinggal jelema kieu bentukna kieu geuning sisitan kieu teh makhluk naon Kang nya urang tanya we da kebenaran bisa ngomong saha anjeun teu kudu apa kaula ngaran saha mah bejakeun anjeun ngaran saha nya ari maksa-maksa teuing mah ngaran kaula teh Gangga Trimuka bener di mana anjeun teu kudu apa di mana mah meni somong beda-beda teh ditanya ti mana teh meni teh ngajawab amit-amit teh lamun kasep sakitu juga iguana teh mana teh tong kitu nyai tong kitu jadi anjeun teh kakasih Gangga Trimuka bener kaula mau nanyakeun ka anjeun tapi kaula geus apa anjeun apakah kaula apa saha ngaran anjeun Pancawala nya nyai geningan apaleun rek apa kumaha pan salira mah terkenal pan salira teh putra raja palaweras nyai salira mah 400 aya 3 urang dina TikTok nu lajo teh geuning saeutik ka 3 urang jiga nomor 5 tong kitu nyai pan salira teh putra raja menyata uningaeun apa ti mana apa anu tukang eta Pergiwati lin tobat nyaho ti mana kaula ngaran Pergiwati nyapa kaula Gusti dikacerewet kieu beuki bogoh aing alah aduh bade naon anjeun ngageroan kaula kieu ye di bujeng engana we ye ya Pancawala timalan ari eta teh digedengan teh Pergiwati kakasina leres tuang garwa ieu teh pun bojo nomor saberiji nya nomor hiji we ieu mah api-api bawa aya nu lian atos nyai teh mana kumaha tong kasunut ai nyai itu ingin bejana pan salira teh terkenal bawa salira teh neuneuh anu lian salira teh Pergiwati anu salira wungku bojo akang mah pilih buka simpenan darah anak raja malah simpenan ayah simpenan nyai tuh geuning di bank itu mah geuning ke masa depan kita nyai tabungan nyai laras
bade naon kieu ye lampu pami leres eta anu gedengeun pergiwati garwana salira leres eta pun bojo kumaha upami eta tuang garwa teh dipentah ku kaula sakali dia ngomong naon sakali dia ngomong maneh bener eta teh pamajikan bener kumaha upami eta pamajikan anjeun anu ngaran pergiwati dipentah ku kaula tobat kabina-bina teuing Kang kabina-bina teuing ka kaula teh nganggap bolu maka jadi pentak kabina-bina teuing Kang itu jelema teh cucungah campelak maka jadi minta ka kaula amit Allah eta ku cerewetna aing moal teu gandeng di kamar teh resep aduh Gusti bagi bogo aing teu sopan sampean kabina-bina teuing sanajan lain bojo kaula oge ku kaula moal dibikeun tonyok kurang ajar tak tonyok kabina-bina teuing ka kaula make hayang dimenta ye naon maksudna dipenta kaula teu bogoh tobat kabina-bina teuing sekalian dibata itu man nah nyai itu juga preman sadeta kumaha begini teh kaula centang gadona tuh man cik anjeun teh boga pikiran abung sato apan sidik eta pun bojo kaula manyak ku kaula bakal dibikeun ka anjeun sanajan anjeun bogoh oge dianggap barang teu sapira ya dibikeun syukur teh dibikeun pamajikan maneh cilaka sia ku aing kurang ngajar tak gitu kada kitu jadi salaki mah jeung puas segala rupa upama kitu ini caroge aku luar biasa resep kitu masuk tonyok ngagabruk icing nyai nembe agresif ki pamajikan ukaula anjeun dek dibere kasempetan balik anjeun kalemur maneh lamun teu balik paragatnya wa kaula ye mending maneh ayeuna mah kieu dibikeun syukur pergiwati ka kaula teu dibikeun maneh dipahan ku aing wah tobat teuing Kang mengker nyai mengker tobat teuing Kang podaran kabina-bina teuing make jeung hayang ka kaula teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan ka kaula mumul apruk-aprukan kabina-bina teuing make jeung ka kaula make jeung hayang kabina-bina teuing mah nyae kaula kudu bobogohan yang kitu patut kabina-bina teuing sabangsa ora iguana kabina-bina teuing sa iguana silonok bayawak kabina-bina teuing sa si beruang madu kabina-bina teuing Allah Gusti eta ku cerewetna aing mah alah bulan madu teh make toa aing mah jadi moal dibikeun moal bisa kuraja jadi anjeun nangtang kelut ka kaula tapi ka mana kadik jajan anjeun orang ingkang bakal mutusakan jiwaragahan di kakajaba kaula tak itu icing nyai tonggo gorowokan wae bisi pegat eta ti koro kabina-bina teuing engkang buru-buru gabruk pencit eta kulita urang jeung jaket duh Gusti Allah aing alah urang jeung tasitan dari kulit orai bener anjeun teh kalara ulah tega pati tega dinu lega maju siap hei sedanten wadi apalah tam-tama wayahna eta pancawala kapung wakul buaya wangap anu liana tangan pergiwati culik sae bangga
goblok piranan pamajikan tadi bikin naon anya nyebut pira ke pamajikan batur pamajikan aing mau dibagi-bagi kurang ajar siapa pamajikan aing mau dibagikan aing siap belagu pamajikan maneh naon pamajikan aing teri ya malum aing mangun sawang sasagara dibikin syukur tadi bikin di podaran maju iya iya goblok teuas cina mah teuas iya Allahu Akbar subhanallah wai jahil ieu jelema iya wes saponya iya wes saponya modal tobat teuing salaki kaula teh mending gagah perkasa bina-bina teuing hebat pamajikan kaula salaki kaula luar biasa eta tenangan 12 pasten kitu luar biasa salaki kaula tobat siapa pergi wati kalau dibikin syukur tadi bikin mana bakal di podaran utang pati berapa utang bilang banyak koi atuna sia teh ngomong teu meuni weuh jedana aing mah tiba heula kieu teu bisa potong lamun jana beri bujum kurang siap kurang aja kain jabung kan anak tere di kitu-kitu nasi teh kain teh bina-bina teh mana teh urang salasan ka batu teh tengah bina-bina anya wes sabnya bos alah ya wes sabnya alah kedola aduh Gusti ampun ya Allah ya Rabbi dipikirkan modal syak gua diam bangsat anakna Raja Amarta Pancawala maju wiap wes siap Musik kurang ajar siap wes siap belajar lesotkeun nenawa lesotkeun modar ku aing sia hutang pati bayar pati pira pamajikan goblok setenangan din lain di sama kasep kurang jari ya wes what iya modar siap salah ke kaula dibalangkeun teu bah teuing aduh di mana lagragna mama nu keluar teuing ke teuing lan pegang prangwe Pancawala mulak sana
orang ingkang bakal mutusakan jiwa ragahan di kakajapa pusaka ku dewek dibabat dening panah kaula sia. Pancawala lagrada aina stiker sayang tumampara iya dinawa disasarti korona kuraden Pancawala atau amles karena ti korona ngemasing pati temekaning perlaya Gadeng anjing. Kurang ajar Pancawala tapi kapedit-pedit teuing. Podaran, engkang podaran, cicing nyai. Uruyap, kuat penuh, wes, wet ya, wes, wet, kusik siya, wet, wet ya, wet ya, wet, wes, wes, raja, bang. Hutang pati barapati hutang urang piruan sok sia ketrukeun pangarti maneh kai rasakeun siapa Pancawala naon ayeuna stiker sayang tumampara malum ieu gangga trimuka ti nagara Gerika dasar nyata hiji naga manusia wangsa sagara anu ngabogaan peurah luar biasa hati Raden Pancawala dibura pamenteuna ku ieu gangga trimuka nepi ka awut-awutan dagingna melepuh kayaanana tinggal tangkorak katinggalina hati Raden Pancawala ngemasing pati tumakaning pelaya sia
kurang ajar para nama eta pangnewakeun Pregiwati tewak tobat ampun teuing sambut si kurang ajar beda-beda teuing mah jeung kekokot alah bawa ade saudara sae Gusti kumaha Gusti tewak parantos Gusti nganyiduhan awewe na haus goblok teh jeung nyiduhan jeung nyiwit jeung nyakar jeung segala rupa keun bae jalingkak teh awewe teh tah aing ngaresep teh ku ituna eta ku ngegel ngegek segala rupa ngegelna teh kana leher jika vampir lain kampir iya teh geuning panggil ieu bungutan kabut-awutan jeung tangkorak teh unggul ruksak kitu tuh wah hebat ti kumaha diburak wae diburak hebat burak salira mah aing peurah luar biasa beton hancur diburak wae besi melepuh gitu ting burak epet we meureunna nya ya kumaha atuh ye wayahna pikeun nutupan jejak ngaleungitkeun jejak ieu Pancawala pikeun ka laut oh sae mangga pikeun pangkena ka laut sae mangga Gusti mangga jadi aing bulan madu jeung si centil Nyai Pergiwati Nyai jeung Akang Susunuan wah bagja aing nasibna ieu Raden Pancawala anu parantos ke masing pati temakaning perlaya nyaeta diburak ku peurahna ieu gangga trimuka ti nagara Giri Kadasar bari jeung ieu Dewi Pergiwati diculik di sana ka nagarana kitu kaayaan atuh parantos geunyileung kayaanana ti poe ka poe malahan ti minggu ka minggu di nagara Amarta kalengitan Raden Pancawala sareng garwana Prabu Yudhistira Raja Amarta rengating penggalih margi leungitna putrana anu kalintang di agul-agul pisan atuh Prabu Yudhistira nyana kaputusan darurat nagara nyata kalengitan pangeran nagara Raden Pancawala sadaya apalatur nagara dikerahkeun ku Prabu Yudhistira di sagala angkatannya tapikeun milarian Raden Pancawala parantos berkah itu berkah dieu milarian Pancawala dugi ka ayeuna teh acan aya nu menakan tong boro-buleud teu gepeng-gepeng acan kalebet lurah tamtama nagara Amarta Raden Gatotkaca ditugaskeun sareng Raden Antarja pikeun milarian Raden Pancawala ieu dua satria putrana Bima Raden Gatotkaca sareng Raden Antarja kairing Semar Badranaya sapala putra milarian Raden Pancawala eneung ludeng hanteuringrang ieu dua satria putra Bima Gatotkaca sareng Antarja kairing Semar Badranaya sapala putra wa Semar ieu nu urang ngareureukkeun raka cape di dieu we mangga agan mangga Kakang Antarja ieu urang ngareureukkeun raka cape di dieu Kang siap ieu bot kulan kada bot saya mangga agan Pedisa saya mangga agan mangga yang
tanya ku juragan terjata sok gembur kawur eta sesentak wae tuh oh beda jeung adina alem andalemi oh ya manak Bima dua ya ampun beda-beda pisan karakternya daing mengjisi dawala ya sarwana tak geuning mana we milik mah henteu teu naon Kadepot wah sebar iya nun Padewa sae mangga gan Kidul kakaler kakulon kawetan aing neangan Kakang Pancawala tapi ka ayeuna can aya laratanana teu gepeng-gepeng acan teu aya laratanana da ditaros ka eyang abiasa parantos mulih 2 minggu nu katukang tapi naha dugi kadanget ayeuna sanepi nepi Kakang Pancawala wantukna nagara Amarta ngaluarkeun darurat pangeran teu aya ti nagara perintah darurat kaula pikeun milarian Kakang Pancawala sagala angkatan dikerahkeun kalebet kaula sareng Kakang Antarja bakal neangan Kakang Pancawala boro-boro Kakang Pancawala aya masih keneh aya di alam dunya ka langit ping pitu nalah dina lak-lakan naga dibrik wae Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara Amarta boga kewajiban pikeun ngapela nu jadi lanceuk Kakang Pancawala era sebenarnya mah kaula teh isin kumaha Kaulah salah kelurah tamtama keamanan bagi caliwara kieu. Apal-apa geus leungit di Kakang Pancawala. Da yakin ieu jurig anu nyiliwiri setan sumaramah kelong anu newo-newo ieu Kakang Pancawala. Teu mungkin leungit teu pubugu. Lamun teh malabuh ka jurang meureun aya ngajurang di teangan eueuh. Aya layuna nepi ka ayeuna teu aya.
Kakang Antarja ye mangalingi Kang sae munggu satria utama tarapan harta banda sempadan luar jerona ngahontau cita-citana wujud satria nu nyata gandang satria perwira Allah halus semu kasasama munggu kalungan pun Kakang Antarja Akang ge parantos milarian dihanap ye lapisan bumi kahiji lapisan bumi kadua teu aya laratanana nepi ka ieu bingung Akang ye sabab naon wa Prabu Yudhistira parantos nekenkeun ka urang duaan nya tapi pikeun milarian Kakang Pancawala lamun teka pangih era i dimeuleun Kang era wiwira banyak tuh urang teh putra Kakang Bima banyak kudu mau salira salakura tam-tama negara Amarta kudu era tuh dibalan isin bawa era kusaragami hana sepintang rapang dina tak-tak tetapi bisa neangan Kakang Pancawala dimalan Kang urang sasarengan we sae wa ya si mabdi kadewa sae mangga agan oh ya anak ya anak pang para udak jiruan dina dahan lona sane sekarang kalau semua larek nakama-kama sakama-kama semahagan ditambi wa mangalingi wa sae mangga lingi wa sae agan mangga agan mana sipot aya ya wah kade Kakang sileng loh bating hari gitu cu mangga sae akang oi disaur ku bapak itu sumuhun deh